abi mam hela. Abi atuh yang emam. Nih woka era maneh nih. Nih baik atuh nih. Sok atuh buru mamna nih. Heeh, nih kalanya. Inilah. Lapisan nih. Ayo atuh. Nih, ayo. Ini lapisan mana nih? Tuang teminya sabarang piring. Nih nah atuh jeung hayang nungguan. Dipulinan. Ayo rapat sirong. Ayo. Yuk. Udah keburu na, bagi suka jumpa batur. Nih kasaha. Ram. Ram. Ah, Iya. naon mak? Ini pangajualkeun ieu kata ieu. Ambung nih sok loba batur nih. Mina mau naon atuh sieun ku batur emang Mama nih. kumaha nih era nih. Era kunaon begen maneh. Era. Buru ieu jeung jajan maneh kan. Ini abi kelala Jo TV atuh kasih teteh. Oke deh itu aja tipinam nih pan eueuh teteh maneh mah. Ini atuh mah nih rame. Oke deh paruan heula ke main bakal main deui jadi di jedah heula eta filmna. Ya atuh keburu bosan aneh. Moal sia teh mending kan pareuman tipina ge atuh. Di mal ngeusan sok ieu jual heula ya. Atuh mending mantuan mah saya kanteup panjualkeun ku maneh ka teh Iis. Ini atuh mah nih daerah pisan. Era kunaon mana mending ke era nih da moal eta sama wae kieu maju. Kumaha lamun eueuh. Aya karek wae di pasar baru wae kieu masuk aya lamun beurang eueuh dagang. Ya mah nih era atuh. Sok-sok nih jang sade jajan mana ieu oge mana ya jan mung. Heeh, nih atuh nih. Ada tinggalikeun kilona bisi eta aya. Tinggalikeun kilona tingalinya. Seberapa kilona. Bedegong sia maneh teh kan bulak-balik wae. Naon? Tah budak ieu nu cicing nu kamari duaan ngan ungkag ingki ku wae ka sebeleun. Da keur ucing udag abi mah jeung si Erau. Urang keur ngepel di dieu di Tajong emerna baredegong pisan. Ni da keur ucing udag. Heueuh baredegong sok ucing udag teh tah kabelah dinya ngaliwatna emel urang di Tajong sia. Jung nyengkah. Ini sia. Seimas ka. Sugana garis poeun. Cek. Oi. Kerawan. Nih panen si kece nih loba kieu. Oh, ieu keur ngahar-har ieu. Sampai di mana ya, Cek? Eta nu di lebak. Udah di lebah, kebun lebah. Heeh. Ini loba geuning. Loba tah ieu tinggal itu di gaplek. Nah, ini can siatan atuh. Kita diharkeun heula karek nangalak ngosekan. Ini aralus kieu, Cek, panen teh. Diger. Panas ya. Alhamdulillah panas kita ayeuna jadi urang bisa ngoekeun ieu. Heeh, sudah. Kamar anak kecil atuh. Biasa we. Biasa atuh, Cek, nih neangan batu. Wah, itu di dalam ayo. Ayo, Kata kurang. heeh. Atuh, ka mana deh ya teh, Cek?
Anjir, ya teh dek naon? Iya, urang rek karujak. Nih. Masa kebeneran Iya, pisan? bari nungguan ieu atuh tinggal aya bonteng sakantong lumayan. Pupuk deui. Kantor nyokot lah soetna heuh. Salah. Tah sisikan ieu tuh. Cik, nusaan ieu, Cek. Masa kebeneran ya? Keur panas mentran kieu. Ngerujak ngeunah pisan. Iya, bontengna. Gimana ya si kecil meulin? Ini loba ieu tinggal geus sekali ieu. Bener sih. Ui, ongko. Bonteng, heeh. Gede milih. Nah, Naon eta sampe? heeh sampe. Goreng sampe. Ngeunah, Cek. Geunah kecil sah. Hari pun geus sampe urang teh halus. Cik, tadi ngeunah teh. Hayang nukeran atuh Cek 10.000-an mah. Heeh, tah ulah tah masekan sorangan teh kudu nukeran atuh. Ada. Mana teh? Mana, Cek? Oh, urang teh biasa da ngarenov di imah. Terus masekan ieu urang teh terus ngiarkeun eta datang maraneh geuning kabeneran. Batur ieu urang sakeun tinggal mana ulin wae. Ulin budak ge ulin. Oh, sarua budak? Heeh. Mau makan kabeh? Masih. Nanya. Keur panas mentang kieu tuh. Seger. Kui panen kecil mah meneh. Loba. Ron! Ram. Coba bisa. Mana dari we atuh nih. Ram. Ron! Coba bisa Main ngajak ani rek amung we. Ulin mana ieu jual heula. Keras. Anggar kan ulin teh deui ulina keren. Nah budak teh meni itu bilang di bejaan dah yang urang yang manehna yang dahar yang jajan. Keren. Nanti buru-buru. Untuk baju cek mas, tadi oke habis ya dikebut tuh ku sapu. Nah, kan kamari arurang ucing udah teh. Mas ya. Cai Mas iya. Tuh, geningan ya. Orang udah gerak. Ya, Cai Mas iya. Nur nih. Cik. Ada ya kebak ka mana? Gerak kok aing orang udah sia. Tuh, ya, tapi ya. Mana, Cak? Ah meni paranyang ti koro maneh apa we urang keur kikian teh. Ada lagi sabeneran we ke Cak ieu mah. Heeh. Ieu mah milik we meureun. Lebih halus katang, nu urang aya batur. Lain. Si Sarkom ka mana? Udah ini ge eueuh kan. Eueuh. Tekang itu. Halo. Tekom. Tarkom. Baju anu. Tuh udah eueuh tadi kan gimana eueuh. Kan tadi teh udah teh sa acan datang mana teh ngajak besar kok marujak. Eueuh. Keluar mah dagang nya. Bisa ieu meni lihat. Atau warung eta nu kamari mah cenah mah. Lihatnya. Gimana? Gurih? Jangan pangsa biasanya kumpul terus. Ini di marana tuh marana teh. Ah biasa we atuh Cek. Geus Masih berang kadina biasa ge. Biasa mah sok isu ka dieu teh. teu ngahaja. Ngahaja nih gede angin nih urang teh tiris. Suruhnya tiris ayunya. Digelebugan gojor we, ngagojor meh eueuh batur. Weh, teh. Rek niatan malak suuk. Ating kan hujan ge wae. Heeh. Kan usum. Ngodo wae. Nah, gojor. Lain gejeu. Kumaha Cik Imas teh basa kamari? Anu kamari teh ya. Ieu carita teh. Tara-tara kan ka dieu urang. Rek minjem beas nah. Salakina can bayaran. Manya. Heeh, ca budakna can dahar isuk-isuk cenah kitu. Ai urang teh da heueuh ai di
dibere da urang teu boga heueuh. Urang ge sarua 13 salaki geuningan. Urang ge berjuang sorangan ka kebon sorangan gitu. Urang teh dibere ka eta sanguna. Yang bicara jang soang geuningan jang sowang. Beja nama. Kada pencang anakna. Nah terus anak teh ka dieu minta jajan. Teu bogaeun si Imas teh. Dibere ku urang. 500. Sekarang teh udah cek aing teh nih sok gogo non gogoda cek aing teh kitunya buat budak urang geus dibere jajan enak budak batur geus minta ka urang da terus datang kitunya teu minta mah teh gitu ngan minta ka indungna engke kue urang teh nya heeh karena namanya orang Cimerek itu besi heueuh da karunya lagi ya ngarasakeun boga budak urang sarua nah geuceu atuh nih ceu ya ngilu ngomong cit ge lain ceu iya nih lada pisan atuh cai-cai acan udah kenyaan mungkin ngobrol lain kata pun mah geuningan cigan meunah pisan hirupna matakan cek urang oge matakan langsung nyebutna si orang kota da kitu geuningan mah alus geuningan nya kuat kahegar baju geuningan ka mana-mana cuma kenu hedon alus malak kamari ka dieu maknya kidunya cek aing teh kieu minta tangan teh nu bener cek aing teh si sarkom enak cek Imas cek aing teh urang we nu bener mah nya lek ade maneh minjem ka urang moal loba di imah ge ya loba urang percaya teh urang balaeung hasalaki geuningan garawena alus alhamdulillah teu sebenarnya bebenyit cegat kira kemana deui ka imah sebenarnya pisan barudak teh kakolot eta ngalonye kudu kurang wae carakan jajana cek kemana iya geus budak barudak pikasar bulan pisan nu dua tah eta nu baredegong ti kamari saha budak saha eta budak nu dua geuningan baredegong budak saha tah apa urang mah budak urang nah budak urang da bager budak urang mah mana yang budak resin emang naon gitu budak urang urang keur ngepel emena di Tajong atuh geuceum nih minyak manyawe atuh da urang sok keur ngepel keur di mana ngepelna ieu tuh di buruan teu puguh we atuh di sajalaneun teu anak mana wes ti karait sukuna cokorna eta teh teu neuleung matana da umatan atuh ngaran cokor tapi bae lah mana ieu ka mana ieu rek ngajual ieu bi teh nita si kerum eueuh ngadorulin emang budak mana mah bener pihak keheuleuan pisan udah kumaha ngaran budak atuh geuceum nih ka mana bi lompatna budak teh tuh kaki dua jarang bae urang ieu urang pangjualkeun we ka saha ieu iya rek dijual ka cai iis bae lah geus maneh mah duduk cantik we di ditu bae ieu kurang pangjual bener daek perkara anak maneh mah urusan urang teh jeung anak maneh beungeut atuh diperpanjang atuh mencigahin kolot wae heueuh ceuk da urang sok nyeri hate nya atuh meni teh cai teh nangalah ti kidung enak cai dibahikeun sok tuh di urang loba cai atuh keuceum bae lah bae eta ieu we atuh heeh pangjualkeun kade tingali eta kiloanana sabaraha kilo heeh da bijak ka urang kade tong dikurangan ku maneh di mana-mana oge ieu meuli pecieun oge urang heueuh nitah budak diburu heeh engke masalah buru mah ke deui pokona mah mah cing jujur heula ieu sabaraha kiloeun tah kadekeun duitna kabeh ke kurang diburuhan kitu jadi urang ulah ngabati ulah waka atuh mending ngabati naon atuh da di mana-mana ge ngabati ongkoh tinu ngajual heuh meungeut urang atuh untung nah atuh sok enak pangjualkeun sabaraha kiloeun sabaraha duitna bikeun ka urang ke kurang diburuhan ai daek wae mung mah bae urang iya mana cekan aku jang nako si kerum anak maneh jang urang ieu entong jang nako anak maneh moal ditakok urang mah ni da baredegong pisan ku indung dititah ngajual tengah gugu ka urang udah biar anu ngajak ka budak si Kesi pamawana anggar eta mah baik baik ka deui nya urang mah ka mana-mana kade itu bakal aya 10 kilo ting 20 kilo dieu teh mun eueuh tuh ceuk aya bieu geus ngalewat ka dieu geus dagang heueuh atuh kayak kurang nih. Oh, kade ulah dikurangan ah. Heeh, moal. Oh, eueuh deui saeutik deui eta tinggal di pos leutik. Heeh. Bener. Ini capek. Zamane atuh riweun, nyari wae gara-gara. Tuh ulah dikitu-kitu we nyaru jadi mudah.
marane. Kiin sia. Candi ala. Eta mah candi ala aing mane. Iya no, iya kebon. Iya. Mencerekan. Kira nyarekan. Tempo ya abi menang, Sirul. Nur menang teh. Iya. Tuh, ayaan iya ayaan tingali. Iya ayaan. Ada bisa ieu sia. Apa warna ungu? Iya tingali nih, sugan teh. Enak sakit kieu. Iya no abi mah gede. Bela orang rujak yuk. Tah. Abi mah jang kolok aja mah abi. Ungu ieu mah. Heeh, no abi oge ungu. Sempo ieu. Ieu loba pisan. Nah ieu mah ungu. Nih pararieu. Nur ieu gede nur sana. Ini pu pisan. Kurang rujak. Kurang rujak asli. Sekarang halo daunnya. Abang deket jalannya, abang di kota aing hirup nih. Cek, Ya. cek. Iya di dia. Geningan maneh di dieu. Aya mah. Iya tempo, ieu teh kajual teh. Kadieu atuh asup pulang di rokok-rokokan. Kadieu. Kumaha ya Cisna? Aya. Aya geus tuh bea. Heeh. Geus sabaraha kiloan? 1,5. Mangnya 1,5 kilo keuceuk. Heeh, teuing atuh dah itu teh Iis nu ieu na oge. Loba tadi teh atuh meni urang geus capek Gusti atuh. nih. Sabaraha cenah sakilona ayeuna hargana? Sakilona teh 5.000. Heeh. Ngan setengah kilo, nu setengah kilo mah teu jejeg. Jadi mere 7.000 we. Anggarnya Cis nih sakala bale gini kurang gope atuh. Di mana murah-murah teuing atuh. Henteu kurang gope. Akanan 1,5 kilo tanu setengah teh jejeg satengah gitu. Oh, Oh namanya mere 7.000 we. Bae ka urang mah maneh tong mikiran buru. Bae Oh, mau diburuhan? heeh bae lah, bae. Ini bagir pisan keuceuk. Urang Oh, minta beas. heuh atuh mah nya maneh teh sih. Sabaraha eta? Sabaraha? Heuh bae we atuh urang masih 2 liter ge bae. 2 liter. 2 poin, Cek. Iya dengekeun. Urang ieu menang duit ukur 7.000. Mana yang buru Bae kan atuh 2 liter? satemni. Sabaraha eta teh Itu atuh? sodakoh saware urang ge sodakoh Ani. ka teh Iis ka ditu ngajual. Apa kieu mah geus ku urang sorangan ingki gaitu katongo. Heuh ada maneh piraku boga salaki anyar sia teh nyunyuhun wae roang. Nah, teh haram atuh meni. Heuh da nya atuh boga salaki anyar teh disenangkeun. Nggak bae atuh meni piraga 2 liter. Tuh kecam nih 2 liter nih enak urang menang 7.000 aing meta buru leuwih ti hasil urang. Bae atuh meni da maneh malobah itu. Sakedeung nek sempanen atuh. Mana ilak ngere tingali halodok ieu eueuh caina oge bakal rusak eta. Ha jadi urang nek buruhan naon atuh. Ya, Urang iya, lamun tadi lumayan. urang kadung teh hayang emu. Segecem mani aneh. Tapi bawa deui toroena ka dieu kurang anteukeun deui itu. Mu atuh ceu ani mu ani. Urang yang dicarekan ongko cang geus dijual geus diduitan enak dicokot euy. Heuh nah atuh meta buruna menikuatkeun ka 2 liter beas. Bae atuh ninda maneh maloba atuh hitung sodako we sia teh. Ini sodako wae atuh urang teh udah geus tegablek Tuh dosa. tempo anak urang sekalian jajan deui. Itu keur ngopi atuh meni eta mah ilung lah we eta mah Heuh eta hayang. pirang ngopi sampe pameret tiba amar atuh kira oge eta. Terus ieu Mung teh hayang. atuh lumayan ieu jajan budak. Mung. Cak atuh cak. Kaduhung aing mah Ulah nih, gak apa-apa. Kadaguan atuh. Bae 2 liter we nya. Muan tong obat teuing 1 liter oge cukup modal perhat. 1 liter mah teu karasa ku dahar urang ngungkul. Mantap. Buru kuat ka 2 liter bet aing ge meunang hasil teh 2 litereun beas. Kaduhung aing mah daek di modal ku eta. Ini 1,5 kilo hendak asal loba teh teh saemer. Si rawai teh bari mahal deh rawai anu geus garing mah. Di kerok. Kela atuh kela kagoan. Lapareun tadi bahasa lapareun anu. Asa eta. Meneh lilang awak dah sakit geus. Heuh eta atuh lah.
hese nyokota di Lempago. Kumaya. Letter candi helar itu. Baik kurang panghelarkeun yuk. Tuh di aing mah buat ngejual roy oge minta 2 liter kalau mau ngehelar meureun sagantang minta nage. Baik. Moal urang mah minta sagantang atuh kabina-bina teuing. Oh, obat iki minta 2 liter. Kan pangeusna kurang. Moal kecam moal tuh di teuing aing mah ada sorangan bisa urang. Wajar we atuh minta 5 liter mah. Oh nya cek aing oge minta 5 liter cenah ieu. Pernah deukeut ka hanap. Heuh, dang ngais atuh ribu. Baik. Mau geus kecenya juga rasang itu budak lapar cenah dia ngomong nage. Henteu da bieu geus aya nu mere pan sampeu. Bayu ku urang ais. Buru. Moal kecam moal. Buru kagitan Pak Ais lah. Bae teh urang merido. Bae. Keunya. Moal. Geus moal tadi ka mana karunya urang mah karunya. Buru atuh cang mana Pak Ais lah. Moal. Bae urang tangan Pak Ais. Wah, kaca. Nah, is kecem nih teu bilang dibacaan ku aing moal. Bae urang mah dari do. Wah, ya Allah ya Robbi nah itu salakina mana cenah ieu teh. Bae ku urang nangan Pak Ais nya. Bae urang dari do. Bae urang dari do urang bedaskeun teh. Moal kecem moal. Bae ku urang ieu. Moal lo pakai lo pakai. Waduh. Moal di luhur Bae urang kudu kula lagi segejak moal. Ih, bae urang dari do. Rido moal urang mah helar atuh nih. Siang mah. Uka capek uka gigi kue itu tadi. Maksa Parah mah bae atuh. Geus naon deui kece? Oh, tapi bae urang mah maksa saya teh kada sapu aing. Make senal. Heuh, da ieu sapu saha di sapu urang. Ka aja bawa ka itu sapu butut oge sia ah. Sapu butut oge maneh Sak ini kece. Nah, teuing. Astagfirullahaladzim. Aing dikuat engka capek. Mangga ke kulotos wae kaca. Nih. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti Agung. Isu keneh ieu teh. Aya jelema nu kitu nya. Marane ieu gede tingali i jero. Ieu ini hese. Ku bedog atuh. Ieu sieun potong. Segede kieu. Tah, menang. Ih gede pisan. Yang kudu ku bedog. Kak, kulana ku abi anu tah. Ih menang. Tang mencoba lah sia. Kayak budak Ceimas. Ini budak Ceimas mau digejekeun gitu aya di dieu. Kerja nya budakna. Yuk. Mana? Ini teh ngarekan. Kayaknya sudah teh gitu ya. Hei, kece kenalan eta. Oh iya. Tengah rujak. Rujak minta atuh. Ah, mana yang matuh meni. Toa. Bonteng, tungguin. Nggak beak. Baiklah urang mah sakieu ge. Telat atuh ceun tadi. Oh, atuh ka mana wae. Nah, atuh menit ngajak maneh mah ka urang teh. Ada di kota jauh. Oh, pila ge kadinya. Tidak ajakan ya, tidak ajakan dua gengan ka dieu we. Pila ge daet atuh kadinya. Lain sugan teh kece teh beuki rujak. Oke, atuh da urang mah hayang teh. Sepeda orang kota we nya. Aduh. Tengah pisan ari ge buatan saha? Ingat orang atuh. Seger pisan aduh. Ngan hajakan minta. Meuli deui tuh Iya. maneh. Meuli deui. Naon? Ieu mending ngeunah pisan. Eueuh, deui. Saya kan tahu ini tah. Ngan kulanas kece. Kulanas. Baru tut Mah kulanas haladoa. bau. Meuli deui tuh, Cuk. Oh. Meuli deui nih da loba duit mana? Oh, di pamer ieu ge. Kurupukna mun tadi arah. Mana dicai sorang oge. Ieu nu kamari. Nah tuh menit telatnya nih. Karek ka dieu sibuk merenya. Oh, itu enggak bedong enggak bapana. Pasti menit. Ini kulit bedong. Semua. Ini resepnya batu mah di bedong bapak nage. Sudah Kurang komo. romantis apa romantis. Romantis ngan kecil. Buru tuh, Cuk, meuli deui, Cuk. Eueuh, atuh kecil. Meuli deui cenah meuli deui. Heeh. Kan nih hoream dang geus seubeuh. Mana pisan meuli deui tuh, Cuk, mending ngono. Hayang kene. Menang pisan. Hayang kene. Meuli deui tuh, Cuk, diburu pangbelikeun.
Gua cuma dikaci dah, iya kau tinggal diletakan. Nah pisan sate ieu teh mah kuat ku kaseger kieu teh poe. Atuh meni ras beak. Ieu teh mah ka diletakan Kau geuceuk. tinggal bersih. Mesti aku enggak ada pisan. Geus atuh ceuk Kalau ada tapi diletakan wae meungeut atuh. Sate atuh. Bersih eta beak. Atuh ya Allah Gusti, ngagung. Cai, minta cai. Cai paduluk tingali. Minta cai nih jeung diletakan. Enggak satu kece ditunda tingali cerambayan kitu. Tak ubatna sangu. Sangu. Gua tuh kaca. Oh, tanyangu orang mah. Enggak satu kece tunda. Ada tapi di opi wae di lamutan wae. Bar ieu tuh mun disawan masih teh warak. Oh, ada tanyangu orang oge eueuh. Cai deui. 5.000 ke sorangan ya cek urang mah. Cai deui geus atuh. Ieu lebar setik deui. Ceu atuh ceuk buru ceuk mah. Gaplek we gaplek. Mu atuh ni da gaplek mah teh hayang. Heuh, atuh da eueuh samun oge tanyangu urang mah. Geus atuh kece meni ladawan tuluy we di opian. Ngeunah geus satik deui. Atuh ceuk. Eueuh tanyangu eueuh. Buru. Eueuh tanyangu urang oge. Urang nih, lepas Balik ke satik kebon deui. urang oge tanyangu cang acan. Gusti mah agung nih. Buru tuh kece minta kejo teh. Eueuh. Gusti agung lada teh. Wah, bang tong di dahar wae atuh aya ladang mah. Gusti agung ngeunah satik deui eta Wah, mah. anget eueuh. Bae dia ka urang Awak, can bakal. Among ada tadi sama di mah itu. Buru agam nih Oh, minta wah, sama wah. Ah. Mau apa ya urang balik ah. Wah. Kece nih teh kaki itu tingali meni. Ya mencam setelah mangi gitu. Sidang mah bener kalaparan Iya. meuh. Astagfirullahaladzim. Anggur kanu kejo. Menuju nate, kanu kejo we pikiran nate. Ini kuat kebersih itu. Pot ngededak nahungkul. Nya asli. Acinda cek imas Gusti.